usum hujan kita boga suluh mah segala teu boga aing mah hirup teh kumaha kieu teuing. Mak naon eta aku goroan wae sia teh aing mah karusing nya eta teu beleg suluh teu boga naon di mah oge bingung. Aing mah haus sia teh eta naon aing mah bila-bila teh sia teh ngusingkeun ka kalapa mari geuning emak piraku poho mah teh nu kabari naon eta sia teh nu kamari piraku poho mak teh ieu teh geuning mak ieu teh nah ieu teh geuning mak pokona mak ieu teh naon maneh teh ieu teh mak sia teh mak ngarudekeun sia mah ka aing sia mah mak aing loba pikiran sia teh ngarudekeun aing nu kamari teh naon ieu teh kudu pararubuh aing teh sia teh nu kamari geuning emak piraku poho atuh emak mah da teu nyaho poho deui sia teh mak geuning eta teh atuh emak piraku poho mak daun sia teh kabina-bina teuing ka aing teh sia teh emak mah pohoan aing mah pusing aing nguruskeun maneh mah pusing aing mah pohoan mama atuh mah sia mah atuh teuing aing ngarudekeun pan ongko emak teh arek ngajodokeun urang teh kanu beunghar mah piraku poho teh eta lain maneh teh saeuntah tadi atuh sia teh ngomong ka aing teh eta mama da eta budak babaturan baheula eta teh nya eta teh pake kahayang ku sia meureurang deui atuh teh atuh heuh ka ditang ku aing luka arek ditang ke ku aing kudu atunya kamari mama kanu itu geuning ulah heueuh ditang ku emak atuh cing sabar ayeuna atuh neang mah arek ditang ku emak ayeuna gi arek atuh ayeuna arek urang teang ku aing teh diteangnya atunya urang teang ke sabar gablek budak teh meuni kos teu laku we engke ge meureun ku aing da di teangan sia teh kabina-bina teuing ngarudekeun ka aing teh sia mah ayo atuh urang teangan di sia aku emak we da urang mah era ka mana nah eta itu budak teh nyai ngarudekeun ka emak teh itu teh budak teh eta ngarudekeun pisan ka emak teh ngarudekeun eta ngarudekeun naon atuh mak eta si Nolis itu segala maksa ka emak nya eta si Nolis teh naon ieu teh mak heula lalaki nya eta nyai kudu tengan ku emak kudu jodokeun eta kan beunghar nya eta aya nya mak lalaki nu beunghar aya nya teh babaturan emak baheula teh lalaki lagi ting daekeun ting moal ka anak emak teh atuh mak nyai mama bade mangkatnya nya mah mangga pintar aya tuing eueuh itu Besti ya aya naon teh arek nanyakeun masalah baheula si Jupri teh aya keneh weuh aya atuh si Jupri mah da can maot make nanyakeun aya eueuh maneh mah geus kawin can si Jupri teh encan nya eta si Jupri teh semukarari itu rada ngalang-laeung teh budak teh tingku naon teh dak urang teh hayang kawin geus wae jodokeun teh nya budak maneh masih keneh lengohnya kamari teh mawa lalaki kurang cocok ai lalakina pangedulan eta oh mak dijodokeun we ka si Nolis si Jupri teh hong ke urang goroan atuh urang da eta budakna kitu geuning Jupri ka dieu mak
Dia atuh ka dia naon manon madidinya wes. Ye, ai maneh ceung daek teh dijodokeun. Kasa Yo, ka budak sini anu teu heula teh geuning. si Olis Heeh. naikeun moal si Olis ka ulang. Teuing ngajaran we atuh sugan. Baru Ilaha ayeuna urang sampeurkeun. Atuh Ayo atuh coba gerak. ai mak Aya beunghar kieu aing mah. itu mak Hayu ke heula make senang, pan maleur ieu teh jalan teh. Siana sok ngabubur. Wah ayo boro. mak itu nanti ngiling. Hayu atuh ka dieu. Ampun aing mah geuning akar-akar dijodokeun teh kalah. Terus kawin. Hayu buburu atuh lempang teh sia mah kudu uyap ketayep we. Kuring aing atuh lempang teh hese. Jodokeun kan beunghar. Ampun. Aing karunya ka budak urang. Jauh kan teh mak. Geus deukeut sakedeung deui. Budak teh Heeh. lebat. Aya, siralis mah aya. Jeung era bane bogoh henteu. Nyai. Nyai. Naon ieu teh, Mak? Mane ka mana, Nyai? Telur, kenaon? Geureun, Jung. Ya, teh. Teh. Kemana sare teh? Naon ieu teh? Ka dieu cek si emak cenah. Naon gitu? Ya sugan cek emak ka dieu. Di mana emak nah? Ka dieu udah dieu. Cek si emak teh gorowan. Naon mak? Naon? Lalaki tah, nulis. Anak emak. Eta tah lalaki nulis aya. Coba di mana ieu teh? Aya teh eta tah. Bersih ka dieu. Aya tuh itu tuh. Besti ka dieu. Aya, besti ka dieu. Mana si koyah teh nya? Mana? Eueuh, si koyah teh. Mau buang waduh. Ante teh bohong, mak mah. Mana emak? Koyah. Koyah, ka dieu. Naon dia tang ke heula nganter heula si Jupri ki. Ka dieu, koyah, ka dieu. Ih, ge ku dia anter we nya eta. Ka dieu. Naon ieu teh naon? Itu anu malih. Heuh, itu. Make jeung era sagala rupa. Sugana itu bogoheun ka maneh. Coba duitna beunghar, ieu mah beunghar, ieu mah. Atau mung ngeut ka dieu. Sia ngeut aing najis aing mah. Tadi teang ku sia ayeuna embung naon ngarekeun aing najis aing embung. Mung aing mah. Kumaha maneh aing mah. Bingung. Ayo, setet. Buru ka dieu. Mung itu mah ieu. Nah, ieu. Aya lain. Oh iya. Ya wayahna we lah isukanna urang teh. Wayahna aja berharga kitu mah mong aing mah. Tadi kudu neang sia mah ka aing. Ayeuna datang ka dieu mung. Da mung ngarekeun aing sabenerkeun aing aya nu paksa mong. Naon kitu bapak dieu mong. Balik
Kenai antap kayaknya hayangan kanu balangsak merenan. Tuh mikir awewe teh hayang balik ah, dan antap kayaknya. Hayang balik. Mak mah bohong. Tadi nama hayangan dah teh. Budak lawe cek pilihan eta mah. Keun hayangan balangsak merenan. Kana urang urang mana? Keun jauh-jauh aing diteang. Siapa geurakeun? Aduh, kumaha? Aing mah hari kitu mah. Aing ayo gitu mamong. Aing mah geurakeun among gitu mah. Geurakeun aing sia. Era aing mah ieu teh nguruskeun sia teh era. Eta teh jelema bener sia teh aing mah. Sabodo teh geus mah nguruskeun aing mah juga rek awin rek sudah mau atuh mah. Najis aing mah capek.